di Kudus Sunan Zawa kadang-kadang Kudus tuh siapa jarah bete nyongaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pan nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakawal bapan potong ieu na ge nu kurang di zarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ge keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasa pan. Ayo orang babarengan nelanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugih mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugih mah kos kitu bloon batur bedi kesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang Anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh kitu nya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena bejakeun gas dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sajen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet kos kieu tah ilah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam masyaallah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat kulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak Jibril lalu bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat letik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah la letik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak Jibril lalu nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tak timbang leket teh ka dieu maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isin ye diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu
kacirita nusok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabat mantap kuari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjid aing teu bisa jam 9 mah teangan didinya tihang jang nyalan deh tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan tasbih teu nyaho nya barang hudang aya tasbih aing ka mana baca sholawat lah mumpung orang hirup komo nunggu kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi mantap tulung ka malaikat Jibril selamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sia sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante ente ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nya daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan mah apoar eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rawel Jibril salametkeun Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuknya sa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapak tuh aduh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pasti tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek eta Lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam ngajina hiji dua urang besi aya nu endeu ka lapangan baris aya keneh waktu persilakeun besi de ka lapangan los make teu kudu make naon gitu ngaranna setelan anu akur teu kudu kuari bae mentes ngaji ka lapangan make samping kabehan baris teu kudu akur kanan kiri hese teh mah tuh kudu dilatih
sedangkan nu ngaji di dieu bantilok latihan geus ku ari maka lapangan bae ka ditu meuli baso. Urang mulaiannya ngaji sing tegap sing rapih maksudna supaya kasafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.